Dekahanap ningali pemandangan keur mungkin ka wargi-wargi abah teh yakin aya di tebing karaton teh tinggalan aya pangamanan ge tinggal yang kutemukan da pangamanan ge tinggal tuh tinggal ya mah kahanap tuh tinggal ka wargi-wargi rek ningali pemandangan nu aya di tebing karaton tuh tinggalan abah tuh emang ge tetesean ge mah temukan aku batu tuh tinggal wargi-wargi kudu anu aya di lemur baraya anu aya di kota kapungkur mah di dieu teh para roek na maklum gunung maklum alas maklum hutan ayeuna mah geus jadi tempat taman wisata anu disebat Tebing Karaton. Sebat Tebing Karaton teh ieu lain bohong jelas katingali ku wargi-wargi ku dulur abah nemongkeun pemandangan upami aya kanyah ka abah ulah hilap buka tiktokan abah follow ngaranna Amang Tajudin upami hayang terang youtubean abah subscribe abah ulah bohong ulah poho lah abah mah aki-aki oge masih atrok-atrokan we pukul-pukulan ka dieu ningali pemandangan hayang nemongkeun ka wargi-wargi wargi-wargi upami sase aya minat sok tah ditingalikeun ku abah ka wargi-wargi anu ngaran Tebing Karaton teh ieu tuh lain bohong tuh pemandangan ge pinus ini ngajalalegir gelode tingali teu disadap di dieu mah tinggalan matak subur tingali katinggal ku wargi-wargi tangkal pinus mun gelode kieu tuh tinggal tinggalan kabelah kenca kabelah katuhu tingali pemandangan nu aya di Tebing Karaton teh ieu lamun di Gunung Manglayang mah tanganan tanjakan disebut tangga 1000 teh ieu mah teu aya tangga 1000 nu penting mah aya tetesean we sanajan hujan oge moal lalur sabab aya pangamanan teteseanana ge ngarareunah tuh tinggalan abah oge turun ka handap tuh wargi-wargi dulur anu aya di lemur baya anu aya di kota bahkan anu ngajalajah ka dieu teh lain urang lemur wae luar kota oge urang Jawa urang Jakarta araya hoyong ningal pemandangan anu aya di Tebing Karaton teh ieu tuh tinggal ku abah dituduh-tuduhkeun lain bohong tinggal di tanggal pinus mun gelode aduh tinggal maklum di hutan maklum di alas maklum di gunung ieu anu ngaran Tebing Karaton teh ka wargi-wargi ka dulur-dulur abah moal panjang anu di pedar margi abah teh hayang videona sasameuti heula salanjutna engke tonton deui abah mengucapkan dulu terima kasih wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh